Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya alim, ya Fatahu ya alim, ya Fatahu ya alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah nyaeta bagian pasal arkanus salat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanus salati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta aya 17. Al awalu ari anu kahijina aniyatu eta niat. Ari niat teh tempatna teh dina hate. Ari ngucapkeun kana niat hukumna sunat. Janten lamun urang ngucapkeun wungkul tapi henteu dibarengan ku hate maka can kaasup kana niat teu sah salatna. Nya maka lamun salat urang niat dina hate sabada ngucapkeun kana niat. Asani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Nomor kaduana nyaeta takbiratul ihram ngucapkeun Allahu akbar. Lamun urang teu ngucapkeun Allahu akbar maka teu asup kana rukun salat gitu. Jadi urang kudu ngucapkeun kana Allahu akbar. Asalisu ari anu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga fil fardi dina salat fardu. Janten nomor katiluna tina rukun salat teh nyaeta nangtung pikeun jalma anu kaduga anu mampu kana nangtung dina salat fardu. Atuh lamun teu mampu mah maka teu naon-naon bari diuk. Tapi lamun mampu urang wajib bari nangtung dina salat fardu. Ari sunat mah teu naon-naon sok aya nu bari diuk ge. Arabiu ari anu kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Maca Fatihah kaasup kana rukun salat. Maka lamun urang teu maca Fatihah hukum salatna urang teu sah kitunya. Janten sabada imam maca surat terus makmum maca Fatihah lamun makmum. Al-khamisu ari anu kalimana aruku eta ruku. Asadisu ari anu kagenepna atumaninatu eta tumaninah pihi dina itu ruku. Anu kagenep jeung anu kalimana nyaeta ruku. Anu nomor kagenepna tumaninah dina ruku. Janten dina ruku teh tumaninah cicing heula sakedeung. Asabiu ari anu katujuhna al-itidalu eta itidal. Asaminu ari anu kadalapana atumaninatu tumaninah pihi dina itu itidal. Ngatasiu ari anu kasalapana asujudu eta sujud marotaini kalawan dua balikan. Al-asyiru ari anu kasapuluhna atumaninatu tuman pihi dina itu sujud. Janten sujud teh ulah giras-giras ting, jangan terlalu cepat tapi diam dulu sebentar tumaninah gitunya. Tumaninah. Al-hadi asaro ari anu ka 11na al-julusu eta diuk baina sajdati antara sujud dua. Itunya. Diuk antara sujud dua sok aya diuk heula. Asani asaro ari anu ka-12na tumaninatu tumanina pihi dina itu julus. Nya kitu deui dina diuk oge ulah langsung hengkat tapi aya tumaninahan gitunya. Asalisu asyaro ari anu ka-13na atasahudul akhir eta tasahud akhir. Arabi asyaro ari anu ka-14na al-qu'udu eta diuk pihi dina itu tasahud akhir. Tasahud akhir urang wajib macana itu sabab kaasup kana rukun salat. Nya kitu deui diuk dina tasahud akhir oge kaasup kana rukun salat. Al-hamis wasaru ari anu ka-15na as-shalatu eta maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pihi dina itu tasahud akhir janten kudu maca sampai kana
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sampai tungtung we pokona mah tasyahud akhir. Wasalama jeung kasalamatan pihi dina itu tasyahud akhir. Wasalama jeung maca salam pihi itu asadis asaro. Oh, salamatan. Asadis asaro ari nu ka 16 assalamu eta maca salam. Tah maca salam anu kahijinya, anu kahiji urang maca salam anu kahiji langsung beres teu naon-naon sabab anu kasupun rukun salatna maca salam anu kahiji. Asabi u asaru ari anu ka-17na atartibu eta tartib nya tartib mah ngahalakeun anu kudu tiheula mandirikeun anu pandiri kitu nya. Ti nomor hiji sampai nomor 17 kudu tartib ulah 17 sila terus tungtungna nomor hiji gitu. Mudah-mudahan aya manfaatna hapunten tina kasalahanana tina ngajelaskeunana da cara singkat kitu nya. Mudah-mudahan aya manfaat pikeun urang sadayana. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.